Nah, kembang teh layu bakal aya naon nya? Neng, arek ngomong Ya. hubungan teh geus nepi ka dieu nya. Nah, Mungkin jeung Neng geus teu sajalan deui. Terus arek mawaan duit jeung barang anu pernah ku Neng dipake. Merena teu ridho. mangga. Terus durukan baju nu menang ti AA. Sabab merena teu ridho kan. Ya. Ya udah we bae. Hiji deui, Naon? baju nu kapal Doraemon eta mun bisa mah kubur we, Neng. Sabab ameh kenangan urang duaan terkubur dalam-dalam. Hada terus dijadikeun elak ku si mama oge. Nya atuh ari kitu mah sae. Terus minta duit bensin anu dipake antar jemput Neng eta balikeun. Merena teu ridho. Mangga. Terus acis anu baseker eta amang ka cater teh eta minta balikeun Neng. Soalna eta duit pake mayar SPP ku ditilep sangkaan si mamah mah geus dibayarkeun padahal acan dipake amang sareng Neng. Ya mangga we lah. Terus acis anu diangge ulang tahun Neng teh eta minta uwihkeun sabab eta menang nambut di bank keliling can mayar 2 minggu. Ya mangga. Terus anu baseker eta ka Alfa teh anu tadina moal mayar parkir ngan Neng memaksa titah mayar eta minta balikeun teu ridho pisan eta. Mangga. Terus acis anu diangge enip-enip tetayan eta uwihkeun sabab teu ridho Neng merena nya balitungkeun we nya. Nya kuning dibalikeun. Terus barang anu aya di Neng dimulai masker, sepatu NB, topi, jeung lampu nu buburicakan di kamar Neng teh eta uwihkeun Neng. Teu ridho merena. Nya muhun aya kene Aya hiji deui Neng. Anu baseker eta amang ka pasar malam teh anu Neng hayang aya romanis tapi acis Neng murag jadi kapaksa anu mayar eta balitungkeun Neng. Teu ridho merena. Muhun. Entos sakitu Neng. Anu hilapna mah ku diridokeun. Tong kitu etangkeun sadayana ke kuneng dibuat bon. Teu kedah Neng. Da hilap atuh kumaha? Atau saya diridokeun ku AA da moal jadi dosa di akhirat ge Neng. Nya engke ku Neng dikirimkeun ka bumi AA. Nya. Nuhun nya Neng nya. Mohon sami-sami. Hebat mah. Hebat kunaon gitu Neng. Nya hebat atuh. Kandel kulit banget.